Ayu dulur urang hiburan heula nonton sketsa komedi nuatere. Mana mah kebuan lain ieu. Oh itu ieu manusia ajo tuh, ieu ge loba cau dan nu mateng jadi teh teh mak cauna ge. Itu arah lu situ mah wa. Belah situ mah tuh. Mah ini lalandung gitu. Oh si ajo bisaan sakitu mah dulu tuh. Nya, Ya radi euy melak teh barang ieu teh jeung uwa. ieu wa. Tuh nu mah belah ditu. Alhamdulillah euy. Wah, aing sila teh ka dieu ge. Ya radi tapi baruahan euy. Kudu digemuk deui nya mah. Ieu badan pisan mah ieu. Ada nu ngomong brenyok aya gitu. Cauna ge. Ai maneh jeung naon butuh cau gitu. Erek hajat wa puguh ieu teh. Su, Kenal si Jo? Keur ieu we ya. Ngilikan cau. Anjir, sia cauna aralus euy sok make gemuk naon Jo euy? Sarua wae gemukna mah jeung nu tuh nu itu. Ngan teuing ieu mah da. Doa budak soleh meureun kumaha amal-amalan wa. Aralus ieu alhamdulillah wa. Keren kumaha amal-amalan. Aduh, dan aing mah cuk deui tuh eueuh buahna ge karitu cuk. nah gini itu mereka tetet gitu nu wa mah wa. Aya hiji oge tuh. Kewasiannya cuk, beke. Oh. Nah, wa mah kalah ngecek ka urang geuning sarua leutik beke cenah. Kos cau. Kumaha hari wa. Pan urang teh meuli sau ka wa, nah kalah diece wa. Mau jadi atuh meulina ge. Diece kitu mah. Heureui kehead. Bari na ge nu aing ieu cauna ge deuleu tuh. Nah mana nu aing. Nah geuning baroke kitu nya breke kitu cauna ge eueuh. Kan wa, enggak ada aya tuh. Nah ka dieu pisan aing euy. Aing. Wucup cauna ge nu aing itu deuleu. Aduh itu aya hiji urug deui. Pan itu hiji, ayo ieu mah mereka tetet wah juga urang leutik si wa mah ngece pisan urang teh. Aing ngecek kan pan heueuh ieu tuh kabuktianna kieu nu si Ajo mah halus tuh deuleu. Terus kumaha ayeuna kasih ajo we ge. Heeh, jika tu tanyakeun ka si Ajo tah nu aing geus puguh eueuh tuh deuleu. Kalau atuh wa ik nanyakeun ka kasih ajo. Jik Gua jual cau teh mereka tetet ngece deui ka aing teh. aing euy. Teu ngambil ikan teh ka jodoh meureun aing melak cau teh. Kalah ka kabeh kari ieu. Ajo, naon? Keur beresan ya. Ya Mang Ajo, ek nanyakeun aya cau yang dijual moal. Nah kitu nu wadoyok kumaha? Pantai cenah teh diili kan nu wadoyok. Oh, kapan wadoyok mah cauna ge kalah mere tetet gitu tuh. Karoming, dibalik kalah ngece ka urang, dibere teh sarua jeung urang leutik beke ceun cauna ge. Makana urang lompat ka wa Ajo ieu sugan rek dijual, urang butuh keur hajat isukan. Sing eta we heula sing beres. Nah aya itu. Atuh cauna beuli tangkalna. Tuh waras wadoyok masuk ngamuk. Kalau mun geus puguh wadoyok moal. Bae kan urang. Wah, sok kitu pisan teh meuli tangkalna. Tenang wadoyok mah tanggung jawab moal nyarekan isi titah tadi ge. Bener moal kumaha? Bener moal tanggung jawab wadoyok mah moal nyarekan ieu da tadi ge si titah juga ka Mang Ajo cenari bener sia butuh mah cenah. Oh, heuh atuh kitu mah. Sok we ilekan ieu. Buru sabaraton butuhna. Doa ieu mah cauna ge aralus urang mah tuh. Heuh, aing butuh nu kieu. Geus aya mah kieu we urang manjer we heula dibeli kabeh. Engkena mah Puguh ieu loba ieu menang 3 treukeun mah. urang manjer heula tanda jadi ieu mah engke mah kabeh urang diduitan bari diala bari eta datangan Mang Ajo. Sabaraha sakilona? Nya atuh aya harga megali bae jeung batu di dieu sakumaha sakilo. Ai di dieu mah 12.000, di kilo nanti sok jeung tangkalna deui. Bawa edan aing kudu meuli tangkalna jeung naon tangkalna. Nini aing ge teu beukieun. Heureui atuh. Urang oge pera ku ngajual jeung tangkalna karunya. Panjang gemuk deui ieu mah tangkalna mah. Wah iya, urang nanya Mang Ajo. Anu Mang Ajo teh ngecek wadoyok tadi melak cau teh bareng jeung wadoyok. Oke nu Mang Ajo aralus ieu ini. Nah anu wadoyok mereka tetet sia kabeh. Eta mereka teh kumaha ge amal-amalan tuh da. Tuh. Mereka gemukna mereka tetet. Nya tuh aya nu hiji buahan tuh. Tutung hideung. Kebentar gelap beureun. Itu kan nyarungsep daunna ge parae. Marokankeun make elma wungkul. Make doa deui nu kieu mah. Aya papelakan mah. Nya tuh. Ini amal-amalan kumaha? Amalan, amal soleh berarti urang teh ama urang teh soleh. Jadi pepelakan ge aralus. Aya pepelakanan butut mah berarti amal lagi butut. Matakna urang panasaran atuh wadoyok. Aduh, aing nu aing geuning
paretot ki cau teh nu si Ajo euy. Ini aralus kitu pan melakna teh parang. Milik aing keur butut meureun Gusti teh. Aing keur ieu le cauding nah plak cau aing kari kabeh aing mah euy. Tuh katonggo ge arurug nah kurang naon nya. Kurang amal eta mah Bang. Banget sia gitu nyebut kurang amal babal aing ge osok mereka batur kehet. Berarti eta kurang gede Bang. Ye Bang. Cek ajengan ge nya. Berbagai mah kudu rada gede cenah tangke. Dibalikeun teh berkali lipat Bang. Ganeng sia kunyuk lah sia sosokan babal teh. Sia ge tara amal tara naon kehet sia teh aing osok. Amal mah ieu marangan we, cauna nu aing butut. Tuh Bang, tempon si Ajo aralus tah si Ajo amalana alus eta berarti sok gede Bang amalna. Banget sia hurung gitu kunyuk, sia kalah kangahina ka aing kehet. Mantap aing mesti dibinti ya babal. Heeh Bang. Eta mah kurang amal Bang. Sarieun tuh ning tangkalanana ge. Parae. Ya binti balik atuh ku aing. Iya kunyuk kan ngogowe babal ka aingnya. Naon sia warjo deui babak sia ka aing buat kurang amal kehet. Heure-heure Bang. Ulang ngamuk atuh. Tah dicucuk curang ge. Eta mah tuh harus diheureuyan. Adatna halus yuk. Oh, si botak eta mah botak anjing. Ngamak-ngamakan wae, tuh harus diheureuyan. Oh, makana urang tadi ge kadieu teh dulu rek si Ajo we masih we. Ieu, tangkal coge akan bugun jadi sarieun. Oh, pan eta teh berarti kurang amal heueuh bener teh Amal bakal ongkos. ngomong goreng amalna teh. Sia kunyuk ka aing sia naon sia ucup ku aing sia kunyuk ngomongkeun aing kalah ka Ampun, Wak. babal teh sia. Wah, Setan teh sia. Ampun, Wak. Maksudna sia. Si itu ngagoreng mah. Si ucup. Cabrot goblok teh. Cing, ditonjok si Ajo. Jo, lawan Jo. Bisa Jo. Sia goblok teh. Heureuy aing mah. Naon sia oding deui babal sia kunyuk. Ulah kasih Ajo jeung aing wani mah. Sia goblok anjing hampur we. Kunyuk. Sia babal jeung sia ku aing babat kunyuk. Hayu dulur urang hiburan heula nonton sketsa komedi nu tere sing heureun-heureun heula beteng Beli 5.000-an, Mas. Ya. Bumbunya non Naon we teh atom teh kecap jeung ieu lah diladah mah. wayahna ulah bapernya da ieu mah ukur hiburan lamun aya nu nyelekit saeutik anggap wae bumbu seurang. Bang, akan meuli naon? Adeuna aing meuli naon cilok eta deuleu. Sabarahan? 5.000 lah. Awak jangkung badag banget serem. Nya hidung. Aing meuli cilok gocengeun. Sia na ngahedap aing ket. Maksud sia nahina ka aing. Heureuy Bang, namun itu bisa pisan diheureuyan. Heureuy babal sia nyebut awak jangkung badag udah coba hideung naon maksudna ka aing buat hideung ket. Pan heueuh, bet ngaca we atuh. Da fakta eta mah. Ari sia sing hideung ge ket naon salahna atuh muni ecean kitu sia ba. Lain ngece Bang, lain ngece. Heuh naon lamun teu ngece atuh aing buat hideung. Henteu heureuy Bang, heureuy. Heureuy. Heueuh, maaf, aing heureuy. Kalau batur nu sia teh cekok meureun. Heeh, maaf, aing salah. Salah sia ka aing buat hideung ba. Sia ge tadi mah. Kerempeng sia. Aing ngece kerempeng. Kerempeng. Coba bungut ladag gitu sia. Huntu koneng dulu. Duh, nakal kang ngece geuninganan. Lain ngece aing kayak fakta tadi lebeungeut sia ta. Rombak ta ke tukang kelas sia ta. Sarua wae lah. Aing geus payu kan geus kawin. Lah, uyuhan si teteh daekeun ge. Sia kunyuk teh. Sabenerna mah eta teh ieu si teteh ge. Sia ta lebeungeut ngaca teh sia ta goreng patut kitu ta. Cebat sang payu sia mah. Payu we. Aing geus kawin gablek anak sia ta deuleu. Lah, tong loba omong sok ribut jeung aing lah. Goblok. Hade, ampura. Kukur sia pa.
Di dulu atuh sia teh Iya cunggur. nu dari dulu goblok. Sorry, awas sia kunyuk ku aing sia. Kunaon? Si goblok si Oding ka aing buat hidung goblok kecilok aing kalah ngajlang deh. Kunyuk ka aing ngahina-hina hidung babal teh. Kunyuk teh. Hidung cenah, Pak. Oh, si kunyuk kera coba cenah pira kujang kung badak cenah hidung jan cilok. Jan cilok segala bebas. Bener Pak. Bener naon kan? Hidung. Bener, Pak. Itu kudu dicaritakeun kayak sia geta deuleu. Bodas atuh bodas. Bodas, Pak. Bodas. Bodas, Pak, bodas. Ganteng, Pak. Ganteng pisan, Pak. Cumur siapa? Sia teh sarua pisannya jeung si Sarodi kaet. Warjo sia ge hidung tak kunyuk teh. Kumanyi? Heeh. Kela mulang ya. Ih, ngamuk anjing. Siapa bakal ka diheureuyan goblok. Tadi herian kumaha? Serba salah. Sebut hidung ngamuk. Ku yang sebut bodas ganteng kah? Bagi ngamuk. Heuh atuh sia mah. Termasuk babarian amuk kehed. Telepon apa aja kan? Kita balik. Aing ge soak goblok. Kabur. Sia mah. Tuh, jauh. Baik dia pengerian dia. Hah? Amin udah dia. Ngamuk sia Amin angke teh anjing. Moal ya. Jauh isi apa aku? Bapak tuan ini masih ya. Bisa lompat. Wani Mau goblok. bisa lompat tuh buru. Kumaha aing yeuh? Sok karaoke. Hei hidung. Botak, butut pisan. Sia kunyuk. Anjing, macam lu goblok. Sia goblok ngetes kawan aing babal. Sia goblok maju duluan anakku aing babat.